didatengkeun anu masih kene hudang ti peuting motifna naon Allah 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 eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak jelema hudang ti peuting Allah Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, Banten geus dikumahakeun meureun, Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang ti peuting. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Wallahu a'lamu bimaradi wa dharula tinggal sira kabeh utruku tegesan ringgal sira kabeh alladzina yuliduna ingwong akeh kang pada nyelewengkeun ya alladzina kabeh an al hada min al hada wal hada yang citak saking lapada al hada lan lapan hada yamiluna anil haqq manane kang nyondongkeun ya alladzina kabeh ado saking haqq bi asma'ihi dalam birang-birang ngaran Allah istaqau minha asma sekira-kira nyari tak alladzina kabeh minha saking asmaul husna asma'an ing birang-birang aran li alihatim gadoe pirang-pirang pangerane alladzina kallati kala parlata minallah dan musak saking Allah wal uzalan uzza minal aziz dan musak saking lapad aziz manat dan manat dan musak minal manan saking lapad manan sayujzauna besok bakal den balas alladzina bil akhiratin dalam akhirat jazaa makanu ya'malun kalawan wala sebarang kang anda ya alladzina kabeh ku ngamal ya alladzina kabeh wahad wahadza lan taikilaiki wadzal ladzina yulhiduna iku qoblal amri bil qital tetapi dalam sadurunge perintah kalawan perang wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bi ya'dilun. Allah alam bimaradalan iku betul setengah saking wong kang adamel sunagung saking manutai umat ya duna umat kang udukeun ya umat kabeh lagi kalawan benar wabilan kalawan qaya adiluna aja ya umat kabeh ya umat Muhammadin iku umat kang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin ka barang kang tetep ing dalam hadis walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wallahu a'lamu bimuradilan utai wong akeh kang pada ngagorokeun ya alladzina kabeh kalawan sakayat ing sunagung Al-Qur'an itu kesekuran min ahli Makkah saking alim begal ku besok bakal nyung kunatawa ku besok bakal nung tutaning sunagung min alladzina kabeh nakhudum tegas ngalap ing sunagung min alladzina qalilan
Kala setuti minai susaki ngara waru ya ladina kabeh wa umli lahum inna kaidi matin wa alam bin maradu wa umli lan rentakan ingsun lahum kadue alladzina umirum tegas rentakan ingsun uming alladzina inna kaidi satune panyanupaya ingsun matin unikung kang kuat syadidun la itoku tegese kang sangat kang ora kuat la itoku kang ora nana dan kuat takkan ya kaidi walillahil asmaul husna tetep ke Allah ari ngaran-ngaran anu bagus jumlahna 88 nu kawari dina hadis baca talar hartikeun tancepkeun kana hate sehingga fad'u biha sok undang asmaul husna dek nu mana sarua ulah nyebut-nyebut kasalian Allah sok ka Allah garaga sebut sehingga asmaul husna de asma Allah teh jadi makom dina makom nu kamari geus dicaritakeun artina makom teh tempat singgah na yakin urang ibadah teh disuprih datang ka yakin selesai geus yakin adalah membuktikan kabeneran ngabenerkeun urang terhadap nu maha gaib datang ka mana urang ngabenerkeunana ngabuktikeun pembenaran urang terhadap Allah datang ke mana di dinya makom urang teh percayana ka Allah 100% Allah pangeran ngabuktikeun kepercayaan urang ku urang bisa katingali lamun urang percaya ka Gusti Allah 100% bahwa Allah pangeran berarti jaminan Allah terhadap urang kudu percaya 100% urang dijamin lamun urang 100% percaya karena jaminan Allah moal kudu tupat tipu moal kudu lunga lengo moal kudu nyeleweng moal kudu nyalimpang bahkan keyakinan urang moal kudu tani moal kudu dagang Allah geus kajamin namadak hiji bae eta heula encan lain-lain urang teh percaya Allah maha ngaru ka urang ngadengekeun Allah teh percaya buktikan kepercayaan urang terhadap Allah bahwa Allah ngadengekeun hayo sia percaya Allah teh neulekeun ka urang percaya 100% percaya pangeran teh Allah percaya Allah teh nu ngadamel langit bumi katut eusina nu Allah kabeh salian Allah mah makhluk kabeh Allah khaliq percaya teh Allah teh maha ningali percaya buktikan kepercayaan maneh coba yakin teh mun yakin Allah neulekeun moal daek kudu nonton TV moal daek kudu jeung hupa HP moal daek kudu jeung WA-an moal daek atuh teh mah jangan lantur tah jadi urang ngabuktikeun pembenaran urang terhadap kepercayaan urang buktikan coba tah ketika urang ngaku percaya Allah pangeran Allah teh anu maha ningali ketika ku urang dibuktikan karena keyakinanana mah eueuh nanaon tah yakin teh ngabuktikeun pembenaran urang terhadap nu maha gaib datang ka mana di dinya makom urang
tuh jadi makom yakin makom kita tuh kadele jelema boga keyakinan jeung henteu datang kadinya makom keyakinan kadele keyakinan nyana kadele didelekeun ku Allah kanyawan oh datang kadinya yakin Allah ngadengekeun kanyawan yakin Allah teh kitu unian datang kadinya lamun nyana yakin bahwa Allah nyaon markos kitu tinggal kitu bae jadi kanyawan dah kacamata yakin teh pembenaran buktikeun terhadap Allah sakitu bae Islamun jelema jadi kiai kanyawan yakin jeung henteu yakinna seorang kiai teh kadeuleu kurang kadeuleu boga yakin henteu wari dina naon ieu boga yakin henteu dina maisah dina kahirupan kadeuleu kurang boga keyakinan henteu na si kiai teh kadeuleu lantaran langkah-langkah nyana keyakinan eta langkah-langkahna da pembenaran terhadap anu baha gaib kayahoan jelema ceramah kayahoan boga yakin jeung teu ceramah nu hayang amplop ceramah anu karena Allah ceramah anu lalagaan atuh kayahoan maca seh kitu kae lalu sebab saya kabuktian dibuktikan sakitu orang keyakinan anak teh tuh asal gusar geser oh betul buka keyakinan kayawan ada kayak eta mah encan terlalu gaib lantaran kayawan pelaksanaan nah lamun ngageser jelema ti salap ka modern eta ge geus sarua bae teu boga keyakinan teu boga keyakinan lamun boga keyakinan mah jamal ngageser moal aing mah pae hirup moal kebal dek ibadah ka Allah dek ngamalkeun ilmu aing cenah ieu mah ka modern ge ku aing diyayasankeun ieu mah endek supaya jelema teh kitu paralinter aing mah lain dek maksud kana duniana coba si yatim bayar tanah coba si fakir bayar tanah lamun si yatim jeung si fakir masih bayar keneh bohong gedebul tama kiai gedebul lagi belah ditun gedebul 2 kilo 3 gedebul gitu tinggal gitu bae sih gua kayak gini namun nyama cara kolot kurang baheula make nyana ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 nyana nyaon sieun ka anak si anu ieu mah fakir terus ieu mah miskin terus hayu geus teu kudu bayar sia mah yang teu boga karena Allah berarti mana ada sekarang tidak ada iya dilihat dari sana sampai sono tidak ada yang begitu berarti kan selain minterkeun ndek merau berarti keinginan kan harus gitu ya kajawan budak uleta nu sok hudang peuting jeung nu tilok atuh kajawan jelema mah asal matana cayan we ieu ngeri mata sia ka jeung kumaha aduh ieu cenah es kakarek sutra gajab jadi kaca ide ge tariris teu boga kayakinan pasrahkeun ka Allah Gusti titah hudang peuting kemudian abdi dititah ku Gusti abdi teh deuk kalaksanakeun mangga nyanggakeun abdi yakin selantaran sehat jeung teu sehat gering jeung teu gering ti Allah ti Gusti abdi deuk ka Gusti geus beres moal ge kajian hukum lagi cenah gering alhamdulillah ti Gusti saya moal eta tak keyakinan dirinya komo tah mah sieun teh tahajud kaya itu mangona berang tadi tatangga pae jadi pan tatangga pae sia-sia teh wajib pre tahajud ngomong kurang aing boga utang ka nyana sok nagih aing tah eta teh kos kitu tah teu boga keyakinan si pocongna datang teu boga keyakinan tah geus tah mah nilai eta mah jelema kos kitu ye nya kukula di bejaan lamun hayang aya jelema didatangan ku nyana babari keur mandian set beres teh mandian tepak ye na sukuna datangan Haji Pendinya enggak sama kontan peuting lagi kucruk lumpat ka mana bae terus bae udah bae terus sebab nang nitah kita tah sukuna bade kitu set
datangan si pede beres. Yes, ke tungguan kurang mun anu paeh kitu kan. Tapi kanyana doang hiji. Walillahil asmaul husna fad'uhu bi. Wazaru alladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkeun ku aranjeun jelema anu nyimpangkeun nyelewengkeun tina bener dina aran-aran Allah. Aya sebagian jelema teh nyieun ngaran kana patung meunang nyitak tina asma Allah. Masyaallah. Baheula di megaya patung Lata Eta teh meunang nyitak tina Allah. aya patung Uza meunang nyitak tina Aziz asma Allah. Aya patung ngaranna Manat tina Al-Mannan. Aya patung-patung menang nyokot ngaranna tina asma Allah. Muhammad bejakeun ka umat anjeun. Wazarul ladzina yulhidun. Tinggalkeun jelema anu nyalahgunakeun asma Allah dipake ngaran-ngaran nyana pangerannya padahal mah kafir. Tarolah meureun di urang mah ngaran pangeran mah kuari teh nu make asma Allah tapi encek mah pan loba nu ngaran-ngaran Islam. Baheula anu ngabebaskeun pasar Kemis teh ngaranna Tuan Hasan. Tuan Hasan tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula. Jati sampai pasar Kemis Tuan Hasan. Beuh helikopter ge datang ka kawasan dia. Hebatnya Tuan Hasan. Sugan kula mah Islam. Orenganan encek meleg-meleg. Ngaranna Tuan Hasan penyalahgunaan nama. Atuh mah ngaran Islam dipake ngarannya. Abeh naon abeh percaya urang katipu. Zarul ladina yulhiduna. Tinggalkeun ku sia. Ulah sok dideu. Jelema nu nyalahgunakeun ngaran Allah Hasan dipake ngaran encek. Dokter Hamid padahal mah Cina lantaran di urang mayoritas Islam makelah nyana ngaran-ngaran Islam abe urang tertipu du teh jawan mah pajar Islam bae iga tidak sawarena penyalahgunaan ngaran tinggalkeun teh kos kana itu teh tina ngaran bae geus dipu nyana ka urang berarti di jerona neuk maksud dipu ka urang Cina ngaranna Hasan, Cina ngarannya Abdul Hamid, Cina ngaranna teh kitu Aziz, Cina encek ngaranna teh kitu Abdul Somad. Coba teu kira-kira Pak. Somad ngaran. Ya Allah ya Rabbi. Ngaran pangeran mah di urang eueuh baheula mah di Mekah Lata minallah, Uzza minal Aziz, Manat minal Manan. Urang mah encek di urang. Encek pakai ngaran-ngaran Islam di urang. Lain saeutik ratusan bahkan ribu encek nu make ngaran Islam. Ngaran Islamna dari lamun lain ngaran Allah mah Aziz ngaran Allah. Masya Allah. Hamid ngaran Allah kan. Aya nu pake ngaran Abdurrahman sagala Jakarta mah. Encek ngaran Abdurrahman. Bawa ka dieu ke Cilongok. Ini siapa? Ini Abdurrahman. Atuh kula mas pajar Islam bae kan? Rohman ngaranna. Ada apa? Ini begini material saya di Jakarta. Iya material mah biasanya encek kan. Bukan ditanya kan usah orang deh. Ini namanya Rohman. Islam apa bukan? Namanya siapa? Nama aslinya mah ini. Oh, iya dia pakai nama Rohman. Coba ta. Goblok gitu. Goblok. Nyana kakula minta doa nak lantaran materialna gerai masalah lah. Didoakan kukula. Tek ku galedeg. Nyata nyahoan ieu. Aja babaturanana datang deui cenah kiai, waduh makin parah cenah materialna. Yo di ijabah berarti doa aing. Lamun nya makin maju doa aing teu ijabah, lamun nya haju ngemblek atuh ijabah. Tadi na kita ku galedeg ieu. Teu meunang salah ngadoa.
bener Allah kan nuleukeun ka urang coba sia dicoba ku Allah coba datang nu miskin coba datang nu setengah kaya coba datang nu kaya kumaha sikap sia kain jeung sikap sia terhadap jelema eta datanglah lurah datanglah camat datang bupati datang gubernur kadang inong kumaha sia coba sikap hate sia kumaha berubah teu datang bos nu boga pabrik nu boga ieu boga material cek coba sia ngadoakeunna kumaha atuh dicoba urang teh ku Allah loba nu teu lulus tah ahli hikmat mah ahli hikmat mah ngadoakeun beneran nya mah atuh salah ngadoa mah teu bantuin urang jeung Allah tuh geus teu kudu hese-hese urusan dijabah jeung dijual teh urusan Allah kan urang jeung Allah ulah salah nya teu ngadengkeun ieu atuh urang bahasa Arab teh teu ngartieun pan atuh urang ngadoa di hareupeun urang ya panggil ka pabrik atuh urang ngadoakan pabrikna supaya salamet Allahumma anzilil barko Gusti boga kena kilat waroda dan geledeg wah tentunya nama amin saking engkau geus beres sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin menang dua apa jeger atuh ustad kakarak diodang ka pabrik bae ge ngadoana geus Allahumma salamatan salam lah berkat nama sapira berkat kan diberi duitnya ke paling 1 juta 2 juta tapi jangan di mata Allah tolol sia jadi mati iman ku sih didoakan mantak ambruk kiai ambruk ustad ambruk ahli hikmat mah ambruk ya tuh semangat doa dia ya Allah ya cakal sia ngadoa naon kumaha nya bae sawono buku siapa yang tanda hendak kalau mah memetakeun tah sebenarnya cai ya inum kusian sebeuh inum kadengeun ku cina geus aya cara ngomong menta cai ka kieu sabodeng ditante ye hayang henteu aing mah kasih beres geus jaloba bae teh pita Cina teh kagola datang Cina ayo Cina anu mulia kemana-mana geus ka Singapura segala rupa wah geus ka Jerman segala rupa geus nemah bari dibawa asma tambah setruk setik atuh terus bere cair cager kula ge heran aing teh ngadoakeun kok sacager berarti lain ku doang tau ku Allah nu jager geudeun tuh وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ tinggalkeun ku aranjeun kabeh jelema-jelema anu nyelewengkeun menyalahgunakeun asma-asma Allah dipake ngaran pangeran nyana patung nyana awas sayujzauna ma kanu ya'malun tunggu tanggal mainna bakal dibalas jelema-jelema nu kitu jaga di akhirat jazaa'an ma kanu ya'malun kalawan balasan pagawean nu kunyana diperbuat ieu ayat qoblal amri bil qital memeh perintah perang seperti apa tinggalkan balieuran memeh aya instruksi perang mun aya jelema nyalahgunakeun asma Allah indit Muhammad bedakeun ka umat tinggalkeun memeh diinstruksikan perang beres tah nyaritakeun kafir musyrik munafik jelema anu nyalahgunakeun asma Allah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta aya terus beti zaman kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat
di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deket kene kakang yang Nabi dilanjut ku para tabiin. Di zaman tabiin ge tegak lantaran deket kene ka para sahabat dilanjut ku atba tabiin. Di atba tabiin ge masih kene tegak lantaran deket kene ka tabiin. Mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang ku hari atba rada goyang li atba urang mah ku hari geus atba sesek neangan anu bener teh geus hese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak ai ieu mah pan goreng putus ha kuari nuturkeun nu eta sedengkeun nu eta na ge kos kitu nuturkeun nu itu teh kos kitu atuh geus putus teu boga tulus dah tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur abri geus teu nuturkeun leluhurna polisi kitu kene rakyat geus kitu kene kuari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara leuleuk nyana ka rakyat deuh rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon kuari diacak-acak tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh karari tunang aing ngamerdekakeun baheula berjuang kitu kene abri Bung Karno beserta Bung Hatta Imam Bonjol jeung Raden Ajeng Kartini Cut Nyadin Patimura dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya duh siapa artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta kuari Islam nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara zaman Ki Khalil Bangkalan ulah zaman para aulia Allah zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim belah dia terus zaman Ki Hasyim Asy'ari terus ke belah dia Asnawi Kudus eta ke masih buah ragus kene cikene zaman kolot-kolot urang baheula di ditu aya Abuya di ditu aya Ki Bustomi di ditu aya Ki Abdurrahman di ditu aya ajengan Imam di ditu aya Ayah Banjar terus sararapu kene Masya Allah satu suara haram eta haram kabeh halal eta halal kabeh bagejrong kita luturkeun sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia udah jadi pamadatan bahasa kiai si ada sia ulah nyokot duit ka kelembungan bang ka kelembungan disebut lagi belah sia satu suara haram tek bae aya nu kaluaran ti Mesro nu kaluaran ti Australia nu kaluaran ti Amerika berbagai keluaran ngahiji di Indonesia ieu teh dimodif bunga bank jadi halal kredit beda harga 2 akad jadi halal nyana tanggung jawab lah udah saya tanggung jawab ambo seuneu sia tanggung jawab cikene Masya Allah karim kuari ke zaman acak-acakan demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan kuari mah demokrasi na teh geus kabablasan disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaan ternyata kuari mah kudu revolusi lantaran mana kuari kemajuan politik na mana kuari kemajuan perekonomianana defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5% negara acak-acakan acur Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak
tidak bisa dipertahankan ya maka jeung kumaha ge perebut Amerika jeung Cina. Negara orang percis okos pabrik limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu ku geng anu ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna Amerika hayang Cina hayang persekongkolan Amerika jeung anu ajaran Cina persekongkolan jeung anu dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing becak Amerika ku bacak aing becak Cina ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperebutkeun limbah dia kumaha coba acak-acakan kakarak tahun sakit ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus ma min zamanin illa syarrun ba'da terus makin acak-acakan urang mah maot meureunanan komo si eta mah geus kolot moal kebal deui tapi kan muncul anak urang muncul incu urang sementara mabok merajalela di mana-mana mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri kok begitu aman aya polisi jeung abri kok begitu aman sih wallahu a'lam seperti etalah keberadaan negara urang pikir ku urang diantep ieu negara urang lamun cacak pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten Pandeglang Serang Tangerang Bogor Jawa Tengah Jawa Timur Padang Aceh mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia lain cakula intelijen jaritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu di urang ngaintelanana geus teu serab jalaku pemerintah ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern sebab keinginannya sama dengan dia ingin beli mobil ingin istana ingin wanita sama dengan aku hanya beda motif doang tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teudaekeun gede insyaallah atuh eta mah deureus diberekeun aja pengen batu kudu dibere da rusak jasa pantah batu beladi tuan rusak tah mah acak-acakan tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep naon kitu ngaran moral ieu nu masih kene diperhitungkeun anu masih kene hudang ti peuting motifna naon Allah eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak jelema hudang ti peuting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun Tangerang geus dikumahakeun meureun Banten geus dikumahakeun meureun Indonesia wallahu alam untung masih kene aya nu hudang ti peuting kiih tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususnya ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak henteu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur disararumbang nya nama embung saat-saat batur engkeuy yang di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq teu pernah hayang pamere ti pamarentah teu pernah hayang pamere ti organisasi teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduna bil haq aya Muhammad terus bae
Saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae. Saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae. Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae. Amerika bergain multinasional acak-acakan Baghdad supaya dapat Islamna eueuh. Dek didemokrasikeun. Serang deui Turki, serang deui Suriah, serang deui Suriah terus Turki terus. Ulah aya carita-carita Islam. Mulai kuari Amerika teh. Dengan keyahudianana. Negara mana kuari? Anu masih kene kuat. Intik kunyana. Ulah dengan politik, dengan ekonomi hancurkan. Tapi wa mimman khalaqna dina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad pijakeun ka umat tu yahduna bil haq aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener saat batur teu wadieu nyaritakeun bener nyarawan sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta teh mah tuh ayo deui tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu matak teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang. Padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen, Yahudi, encek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga urang komo nu belah ditu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari ieu mah nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetep bae nyana mah ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema teu nu teu kagocek ku jana digocek bae kajeun ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka imul Oma Irama haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan inul laki-laki beres selesai saat gerpejena jilbab dilarang kemudian keras kabeh jadi berisik menentang-nentang Gus Dur gak apa-apa gak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya horenganan keur di lobi ku Gus Dur nyaritakeun salam selamat pagi haram masak pakai selamat pagi ya ku Gus Dur dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur tapi berubah wajah Indonesia teh berubah kok makin membaik kok Islam makin lekat nyana kunjungan ke berbagai negara nama Islam Salafi pernah dibawa kunyana dengan kekuatan Gus Dur dengan cara Gus Dur sendiri ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus terbukti kewalian Gus Dur cak wali terus kabelah dia saha deui nu kurang didenge saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur tinggal aya hiji deung Habib Lutfi di pemerintah teu main nya nama di politik teu main di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante tapi deres rada didenge kayaknya ku berbagai kalangan tinggal hiji nya andai katanya da eueuh kumaha
andai kata ieu mah caritakeun ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing. Ki Hasyim Asy'ari kitu gayana, Kiai Yahid kitu gayana, Kiai gitu Buya kitu gayana, Gus Dur kitu gayana, terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana ya nama kitu bae gayana. Tetapi napas Islam jadi luhur, Thariqah jadi luhur, NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun. Ketika orang-orang NU nyaritakeun bener nyana teu pernah nyalahkeun, tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan begini ternyata NU geus keluar tidak kelurusan, berarti garaku saralah. Tinggal hiji nyana wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat yahduna bil haqqi aya umat anu terus bae nuduhkeun kana bener. Jang supaya jelema ka mana sih ieu? Ka mana sih ieu? Oh iya, trak dihasudan teureun. Ulah disangka teh dihasudan. Malah nu ngahasudanana makin loba, tapi makin merepek coba ge deulekeun. Sebabnya ka Allah. Hiji, Allah deulekeun, Allah ngadekeun, Allah nyaun, nyana sieun ka Allah. Aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu. Anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalu min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yadurhum min man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad cak Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea mal eureun-eureun cak Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah. Haram caritakeun haram, halal caritakeun halal, makruh sunah teu pernah sieun laya turhum man khadahum, teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun ka nyana. Pemerintah nyaca terus bae, kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ke Allah, teu pernah gimir, teu pernah sieun disensarikeun ku kiai, ku ustad, ku masyarakat, ku terus bae nyara mah deuk didegekeun deuk teu Allah bae pokona mah. Aya ta umat model kitu ditimbulkeun ku Gusti Allah saat mana bae aya bae. Wala man khalafahum teu sieun ka jelema nu nyulayan ka nya. Weh, cenah si anu mah teu nuturkeun ka kiai sabodok. Cenah kelompokan mah teu nuturkeun ka kajeun. Cenah pemerintah kita negara baik baik aing mah deuk aing bae ka Allah abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna. Ketika nyana terus bae ka Allah nyana teh dituturkeun rusakna berarti sekian persen. Ketika nyana terus bae ka Allah jelema nyacan ka nyana rusakna berarti kajahoan terus mal eureun teu sieun ku jelema ngahinakeun ku nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, hingga datang perintah Allah maut nyana tetep bae dina tegas. Hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah umatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu. Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin. Saat jelema megol aya tuturkeun, saat jelema mamang kembali kanu bener, saat jelema kebingungan aya jang cecekelan, selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah. Acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng deuk didengekeun deuk teu nyaritakeun benerna politik, nyaritakeun benerna ekonomi, nyaritakeun benerna budaya. Ketika kajahoan politik nu bener nu salah bakal kajahoan, ketika nyaritakeun ekonomi nu bener nu salah bakal kajahoan. Negara urang kuari politikna keur acak-acakan kajahoan, ekonomi geus dikuasai ku Yahudi. Urang
urang ngaji takrib urang ngaji patul muin pelbah jaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan tapi terus bae nya namanya nyaritakeun dek dipake dek henteu wa bihi ya'dilun masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi di luar eta aya jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an iyalah walladzina kadzabu wallahu a'lam bissawab. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك innaka anta allamul ghuyub. Allahu alam bimuradi wazkur lana ling sira Muhammad iz qala waktu ne ngucap ayaqulu tegese bakal ngucap sapa Allahu Gusti Allah li Isa kadue Kangjeng Nabi Isa fil kiamat ing dalam dina kiamat taubihan liqaumi kana arang memeleh kadue kaum Isa ngucap-ngucap mila badia Isa Isa putra lanang Siti Maryam anda kultana tahu tahu sira iku ngucap sira linasi kadue manusia ing lepat itakhiduni anda dakan sira kabani isun wa umiyalan ing mbok isun ilahi ing pangeran noro min dunillahi saking salian Allah. Kala ngucap sapa Isa Kangjeng Nabi Isa wa qad awadahu lan teman-teman wil wa qad aradahu lan teman-teman wis ngageter ya Isa ing lapad subhanak maha suci Tuhan tanzihan laka amala yaliku bika minas syarik wa ghairih tanzihan Lenga berisikan laka kadua Tuhan saking barang kang orana layak yang makalawan Tuhan saking kang nyekutunilan lian syaik Maya kunu ada seyogya yang bagi tegas seyogya li ikut tetap kadua ingsun apa yang tak ucap ingsun malaysali bihaqqa ing barang kang orana yang mali kadua ingsun ikut tetap kalawan haqqa khabaru laysa ya ikut dadi khabar laysa wali lan utawi li lapad li litabin kumedahkeun kadue tabin ing kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun hu ing kau ing kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun ing kaul ittakhizuni faqad alimtah bakat teman-teman iku maka teman-teman uningat Tuhan hu ing kau ta'lamu ma fi nafsi uningat Tuhan ing barang kang ukhfihi nyamarkeun ingsun hu ing ma fi nafsi ing dalam ati ingsun wala a'lamu ma fi nafsik lan ora weruh ingsun ing barang kang tetep ing dalam zat Tuhan ematu fihi tegese barang kang nyamarkeun Tuhan ing mamin maklumati saking sakehe kang den kinawaruh innaka ing satuhuna Tuhan anta Tuhan alamul ghuyub iku kang banget uningane ing pirang-pirang kang gaib ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha وربكم وكنت عليهم
syahida. Allah alam bimuradi makul tu orang ucap insun lahum kadua nas ilama amarta dianyang barang kang marantah tuan insun bihi kalawan mawawalan utawi ama amartaniku ani buduni satune kalakuan iku ubudu padanya rembah sira kabeh ing Allah Rabbi tegese pangeran isun wa rabbakum lan pangeran sira kabeh wa kuntu alaihim lanana ingsun alaihim ing atase nas iku syahidan kang nyakseni raqiban tur kang ente itu bisa oge nu baca wa kuntu alaihim lanana tuan alaihim ing atase nas alaihim ing atase nas syahidan iku kang nyakseni raqiban tur kang ente amna'uhum mimma yaquluna bacaan Utsman mau kuntu amna'uhum gadina tegese atawa kang bakal nyegah ingsun humingna saking barang kang ngucap yan nas kabeh madamat fihim ing dalam salagine langgeng fihim ing dalam salagine langgeng pihim dalam salagene langgeng ya syahada pihim dalam nas falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai' وأنت على كل شيء شهيد والله أعلم بمرادي falamma maka zaman-zaman saat tawafaitani ngawafatkan Tuhan ingsun kobatani tegese ngagenggam Tuhan ingsun birapika lawan den angkat ila samai maring langit kunta anta karena Tuhan anta tegetes Tuhan niku arroqi bakang nginte kang ningali alaihim ing atase nasal hafiz tegese kang ngaraksa li amalihim kade pirang-pirang pagawean nas wa anta ala kulli syai'in utawi Tuhan la utawi Tuhan ing atase saban-saban suwiji-wiji min qaul ilahim lahum saking ucapan isun lahum kode nas wa qaulihim lan ucapan nas ba'ding dalam sausane dan angkat insun wa gairi dzalika lan liyane mangkono qauli wa qauli syahidun iku kang nyaksene mopali untur kang adongo kalim untur kung mauni ngabihi kalawan qauli tu'adzibhum fa innahum ibaduk وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allahu a'lamu bimuradi tu'adzibhum lamun nyiksa Tuhan uming nas aiman aku ma'alal kufri tegese ingkang kang netepi aman ing atase kufur minum saking nas innahum makasatuhun nasi ku ibaduka pirang-pirang hamba Tuhan wa anta ala utawi Tuhan iku malikum kang ngarajaan ing nas atawa ibad tatasarrafu bihim kang malakan Tuhan bihim ing dalaman kapai fasyida alaibo kaya apa kersa Tuhan laudarallahu alaika warakang malawan iku mujub ing atase Tuhan wa intakfilan lamun ngampura Tuhan lahum kadua nas liman amana tegar sagadu wong kang iman kenyaman minum saking naswa innaka antal azizu maka satuhune Tuhan anta Tuhan iku kang maha gagah al ghalibu ala amrihi kang ngalindi ing atase perkarane kang al-hakim mutur kang bijaksana isonihi ing dalem dadamlan al-hakim masih keneh nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Isa alaihis yakni Kangjeng Nabi Isa ketika dipanggil ku Gusti Allah jaga di yaumul qiyamah di BAP ku Gusti Allah di MA
ngan lain mahfud geus eueuh di hati umat gara-gara ngahukumanana kumaha cak inohong sesuai jeung aturan-aturanana. Hilanglah dambaan umat Indonesia terhadap Mahfud MD. Sawa nu jujur ku ali hiji-hiji tumpuan ternyata seperti eta. MA Majelis Agung Rabbul Jalil Gusti Allah didongengkeun Kangjeng Nabi nu bakal supaya nyaraho urang, sebab urang umat Kangjeng Nabi umat nu paling akhir tapi bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula. Istimewa jasa urang mah diayakeun panderi tapi bisa nyaksian nu ti heula. Kok bisa kitu? Lantaran aya Al-Qur'anul urang bisa nyaho kisah-kisah umat nu baheula di Al-Qur'an. Engke urang bakal nyaksian kana kejadian ieu. Bakal nyaksian urang kana kejadian kiwari. Urang teh langsung lantang ke di hareupeun Allah. Teh kudu Kangjeng Nabi na urang ge bisa nyaksian. Ieulah keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Luar biasa. Muhammad ingat bakal terjadi engke di yaumul kiamah. Kok ieu didongengkeun sih supaya umat Kangjeng Nabi nyahoeun. Maksudna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa teh naon? Taubihun liqaumihi, ngajejeleh ngahina-hina ka kaumna. Anu kuari nganggap pangeran ka Kangjeng Nabi Isa. Ulantaran Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan mukjizat. Padahal mah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh lain ti Kangjeng Nabi Isa sorangan, pamere ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dianggap pangeran. Siti Maryam termasuk wanita anu terbersih, dianggap pangeran deui. Tak iya anggapan-anggapan Kristen, anggapan Katolik, anggapan-anggapan Protestan menuhankan terhadap Maryam jeung Isa. Engke bakal disidang Kangjeng Nabi Isa na di Rabbul Jalil. Sambarangan cek Gusti Allah sia Isa, Maryam, sia dibere keistimewaan ku aing sia Isa, nyekel batu jadi emas. Hujan asa ditunjuk bae turun. Siana bisa hiber ka mana bae ngalayang. Kemudian penyakit-penyakit buta ku sia diusap doang cager. Jelema anu lumpuh mangan ditoel doang ku sia cager. Jelema anu geus ribuan tahun di jero kuburan hudangkeun ku sia cager. Cager hudang meureun. Udang bisa ka jero deui. Eta kaistimewaan eta teh nu siapa nu aing? Nu Gusti cek Kangjeng Nabi Isa. Tapi pada tu sia make nu tanita ka umat sia bahwa sia teh pangeran. Nah, awas sia Isa. Geter-geter Kangjeng Nabi Isa. Komo lurah. Kangjeng Nabi Isa ge gak geter-geter. Eta gageterna Kangjeng Nabi Isa, gageterna Kangjeng Nabi Isa ketika dicarekan ku Gusti Allah, ditanya ku Gusti Allah, lamun dibayangkeun kuari dihudangkeun ka dunya, ieu dunya oyag-oyagan. Lamun Kangjeng Nabi Isa dibalikeun deui ka dunya, dicarekan ku Gusti Allah seperti eta, ngageterna Kangjeng Nabi Isa, wa qad arada ngageter-geter Kangjeng Nabi Isa. Andai kata dibalikin ke dunia ngageterna Kangjeng Nabi Isa teh karasa ku urang etalah ku hebat-hebatna geteran Kangjeng Nabi Isa. Naon sababna sieun Isa kok sia boga kaistimewaan kos kitu teh make jeung nitah pangeran ka sia aing pangeran mah
Maryam sia boga kaistimewaan di diri sia ketika sia ngadoa di Masjid Aqsa hayang aya makanan turun pan makanan ti sorga kaistimewaan sia tepan kabeja ka mana-mana haju kunaon atuh sia jadi pangeran tungkul Siti Maryam ngegeter sarua bae cek Kangjeng Nabi Isa Gusti saha anu nitah jadi pangeran ka abdi eta Kristen tuh di Sumarekon penyembah kasia tuh di Tangerang sok bude naon teteh salib nage pan kasaksian pindah pan baheula teh eta teh di dinya teh kuari pan jadi gereja kodim dijual kodim pada eta jadi gereja kasaksian pa eta nyembah kasia tuh di Cikupa Citra bude pan gambar sia teh teu make calana sia teh pangeran teu make calana ayo siapa eta lamun lain ku sia mah dititahna sia kan encan nu bakal deui ka dieu nu kamari Pasir Gadung hatena bae golok dasareukeut keneh tah engke bakal ka dieu geura siapkeun urang terep urang waru urang Cilongok mah geus teu kudu geus tarima bersih bae geus engke paeh kuari paeh sing hade lurah-lurahna urang geus ngomong ti heula bae ti kuari ye sing hade lurah-lurahna jeung camat-camatna ulah tanda tangan sing hade besi hayang mobil ka Cilongok bae teu kudu ti ditu teu kudu beneran besi camat hayang mobil datang ka imah aing geus disiapkeun ka aing mau mobilan aduh masyaallah Isa kok sia boga kaistimewaan mujizat ti aing haju sia ngaku pangeran Maryam sia dibere mujizat ku aing kok haju sia jadi ngaku pangeran kumaha ieu teh Numantat Gusti Allah qala Allah ya Isa bin Maryam Isa anak Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah apakah nya rembahna Katolik Protestan jeung Kristen kasia teh kusia dititah anta qulta apakah anjeun ngomong lindasi ka urang-urang BSD ka urang-urang Amerika ka urang-urang Jerman ka urang-urang Swiss ka urang Inggris dan lain sebagainya apa maneh teh ngomong anta qulta apakah anjeun nyarita apakah anjeun ngomong hei umat ittakhiduni wa ummi ilahai min dunillah jadikeun kaula jeung emak kula tercinta jadikeun kaula jeung ibu kula tercinta sebagai pangeran min dunillah salian Allah pangeran kahiji Allah itu bisa nyebut Allah nama Allah kedua adalah Maryam Bunda Maria yang ketiga adalah Isa Ruhul Kudus Tritunggal tiga tapi satu anta kulta apakah mana ngomong gitu baheula sehingga jelema teh jarembah ka sia awas ya Isa Kanjeng Nabi Isa ngegeter-geter wakon arada eta bayangan ngageterna andai kata dikabumikeun ujianna ngageterna goyang kunaon sieun Kanjeng Nabi Isa teh Kanjeng Nabi Isa bae anu bener-bener jujur sieun atuh komo camat begitu disentak ku malaikat jabannya ge camat kamana sorana itu camat cak masyarakat camat urang soraan budak coba wow geus we mah rantai mat ya ini rantai buatmu ya camat di rantai camat
cak camat teh ulah kadiran teh atuh kula naon salahna siang ngibarkeun Golkar kan dititakeun kula dititakeun si Alenek berjuang lumayanan aya sahuap dua huap iya dikira berjuang na siapa atuh atasan kula panggil ulah kula bae ulah ngomong sia heula loh camat aing di dunia mah ieu teh dipuja-puja dihormat-hormat bawahan aing mun teu hormat ka aing dipecat ku aing cak camat jeung bupati aing ku ari mah diliak-liak cak camat cak bupati teh ka ditu atuh ka bunda tatalepa bae terus Salih wa qad arada Kangjeng Nabi Isa di BAP wat kang getar-getar. Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengucap, telah berkata, menyeru kepada seluruh manusia, kepada segenap manusia yang ada di dunia agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku. Apakah engkau pernah berkata seperti itu? Qala subhanak cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun Nabi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti Maha Suci Maha Bersih tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti mayakunu lian aku lama laisa li bihaq teu layak teu pantes ka abdi kudu nyarita kana caritaan anu lain hak caritaan anu bener lantaran Nabi pandi bewarang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi teh parantos Gusti nauhidkeun ngajakan nauhidkeun ka umat keseluruhanana di dunia harita eta mah ngaluarkeun mujizat sote bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna di aneh-aneh di aheng-aheng sehingga dijadikeun pangeran padahal abdi mah teu pernah nyarita kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teu Gusti eta mah in kuntu qultuhu faqad alimtah andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi da Gusti mah maha uninga andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi diri ba abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran dititah jadi pangeran andai kata abdi nyarita kitu ingkul tukul tupan faqad alim ta Gusti mah pangeran maha uninga ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi jujur lubuk hati abdi tina rahasia qalbu abdi wala a'lamu pani fi nafsik abdi mah teu terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi instruksi-instruksi Gusti parantos kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi beusi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti lantaran Gusti mah maha uninga kana anu tersimpen di jero hati abdi sedangkeun abdi mah pan teu terang naon rahasia anu tersimpen di zat Gusti anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hibar terang pan anu maha uning Gusti anu terang kana sagala nu gaib innaka anta alamul guyub Gusti nu agung anu terang kana seluruh nu gararaib maha terang maha uning abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia
padahal mah asana sangat dijaga. Abdi mah yakunu li anakula ma laisa li haqq asa teu pernah nyarita nu teu layak nu teu bener. Komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralun teuing. Tah kadenge ku umat Kristen ke. Kadenge ku umat Katolik engke. Kadenge ku umat Protestan engke. Ieu teh maksudna mah ngajejele pan maha uninga Gusti mah. Henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh. Ja utusan Gusti Allah. Seluruh ucapanana hembusan napasna kiceupna kabeh geus kauninga ku Gusti Allah. Ieu mah di BAP sote ditanya sote supaya kadengeun tah ku Paus Paulus. Supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara. Kadenge ku sia. Kadenge ku sia wahai kardinal, kadenge ku sia wahai Paus Paulus, kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta, kadenge ku sia wahai para itu Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Jak itu Isa teh eta nabi aing ja teu pernah ngadeng, teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran. Kok sia nyanyahoanan. Hayo. Geus teu daya teu upaya ku harinya neuk nyen gereja unggal juru. Engke mah nyana teh neuleuh neraka. Tinggal urang meh hakan ku sia. Hakan ku sia. Leg-leg tah ku sia gereja tah. Urang ge mah kos kitu teh surak. Cek babatur ulah ka surak sih can apa. Ya tuh aing mah henteu ka gereja. Henteu ka gereja ge aya sia sok ka masjid henteu. Heueuh nya. Atuh. Satu bener gitu mah geus jelas ka neraka atuh ulah ka sok yang serikeun sia. Nyaho teu tihang masjid di lembur sia sabaraha. Samakna geus diganti nyaho. Bara ngomong ih sia bisi kadengeun ku malaikat ye. Sakaing ge. Ayo sia. Ayo sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang saya bukuna. Sia seserian mah atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh. Deuleuh ku sia tuh. Aing tah. Tapi pan sia teh nyokotan duit saeutik. Hampura tah mah. Yang beli rokok doang. Sia sarua teh kitu teh. Ieu ge neraka keneh sia. Neraka keneh. Aduh, pasini wae jelema. Wah, kur di sidang gitu teh pasini jelema. Wah, mantap kebel ge ribuan tahun eta. Hiji bae ge angel. Sedengkeun sungut pan ieu teh engke bakalna dikunci. Teh lah Kangjeng Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida. Teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali caritana nu ku Gusti dipiwarang kagu ka abdi. Gusti pan miwarangna ani budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai manusia sing ibadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabepan abdi atos ngalaksanakeun kitu. Dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh. Ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat teh mukjizat ti Gusti Allah. Bisa nahiber turunkan hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur kade ieu teh lain kaula ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun eta mah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti anu kudu diibadahanna mah disembah mapan Gusti tah kula teh geus nyarita kitu mah qultu lahum. Teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi yane titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh pan wa kunta alaihim syahida atuh Gusti ge jan ningali ieu jeung Gusti ge neuleukeun ieu Gusti ge panyaksian ieu
namna'uhum mimma yaquluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi madum tapihim selama Gusti ieu madum tupihim salagi abdi langgeng di araranjeunna madum tupihim selagi abdi langgang di araranjeunna kasaksian ku Gusti ja teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi ja kitu Gusti nyangakeun sadaya-daya madum tupihim atuh niaeun Gusti ja tama supaya kajahoan ku umat-umat Kristen nu mentak loba jasa ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan, ratusan, bahkan ribuan anu asup Islam diurang ge diurang aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim setelah dibaca pas caritaan-carita nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas asli Injilna ternyata bener loba nu asup Islam nu mantak kuari Injil Barnabas teu meunang dibaca di UGM disimpen teu meunang kecuali orang-orang tertentu kelas mahasiswa dosen-dosen anu kira-kira kadeuleunan can kuat dina kakristenanana teu meunang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Injil geus dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Wahai umat kaula engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad kula geus teu aya iman anjeun ka dinya geus dijelaskeun mentok loba jasa anu arasub Islam ta ieu ketika ieu nya ge ngageter-geter nya ge sieun kumaha tuh selanjutna falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim barang Gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit kunta antar raqiba maka aya Gusti teh anta Gusti ar-raqiba nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia wa anta ala kulli syai'in syahid Gusti pan maha ningali Gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana sabada abdi diangkat cik urang mah Gusti hampura abdi pan Gusti abdi teh diangkat lantaran disalametkeun ku Gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi akhirna abdi mapan diangkat disalametkeun ku Gusti aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanana dibunuh disalib abdi mapan atos teu aya urusan jeung manusia setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya abdi ngajak ka manusia supaya ngimankeun ka Gusti percaya ka Gusti nyembah ka Gusti kemudian abdi dikejar-kejar abdi disalametkeun ku Gusti diangkat ka langit ka opat tah tidinya bapan abdi geus teu berurusan deui jeung manusia nyangakeun sadaya-daya ucapan manusia pagawean manusia pan Gusti tah nu nyaksian Gusti nu gaduh dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa atuh mangga kumaha Gusti pan sia jumalikeun ga aing ceuk pangeran atuh Gusti ya ku Gusti sadaya-daya pan Gusti ma kunta anta raqiba alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid atuh mangga nyangak ja abdi matos teu berurusan eta mah jelema aju mangeranan ka abdi mangeranan ka emak abdi atuh Gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul Gusti teh pangeran atuh Gusti da Gusti nu ngaraksa eta mah ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo Gusti bae tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan geus abdi mah sabodo Gusti bae tah bae urusan Gusti abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas ti Gusti turun ka dunia dibere abdi teh pangkat nabi diangkat jadi rasul abdi terus bae dakwah nitah ngaimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka Gusti sebagai pangeran abdi diangkat geus teu berurusan deui nyangakeun sadaya-daya ka Gusti urusan manusia ucap tingkah jeung pagaweanana da Gusti anu maha syahid
Gusti nu maha nyaksian maha ningali. Tuh tanya bae tuh umat Kristen, tanya bae tuh umat Katolik, tanya bae cek Kangjeng Nabi Isa nu ngimankeun anu percaya mangerankeun kabeh, tanya. Wah geus kelabakan cek umat Kristen awas ya bakal ditanya aing mana kelompat ka mana tuh ya, aing mana kelompat ka ditu ngajauhan seuneu di ditu kabelah ditu seuneu keneh belah ditu di ditu deui seuneu aing geus ka ditu seuneu kabeh ieu mah moal bisa ieu mah ka mamana ge. Aduh cek cenah jadu urang kunaon baheula nya kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran, dia pangeran mah Allah horenganan atuh sia teh atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie hari teh deres di Banten mah teu titah ka Isa mie ge titah ka atut doang. Ayo sia tah gara-garana kos kitu tah mangkaning ieu urang di narakana saneng-neng ieu mah ge teu iman ka Allah pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayo coba teangan pastor-pastor orang pejit. Wah pastor di teangan. Wah cak pastor teh pan aya saluhureun kula paus. Aya paus. Aya kardinal kabeh. Coba panggil. Padahal kan paus mah nyahoun. Nyahoun nya nama pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan, bahkan kunyana di cana anu pasti bahasa aja cetrek main nyaho. Jadi kitu teh naon ngaranna sepeda cetrek atuh. Tuh kunyana teh geus dikaburkeun we pokona mah teu dijelaskeun, dicetrek. Dilem. Wah geus ambalayah umat Kristen teh. Waluh luar biasa Katolik ambalayah terus. Anu ngadeketan ka kiai bae kiai duh baheula mah kami teh aya kitu ngahina ka kiai teh andek nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran. Ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun gitu ku ari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi, bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet gitu. Tapi padahal seri hitutan sia ku aing. Keur ieu sia cek kiai teh aing datang ka ngerahkeun manusia teh ngajagaan sia napan. Wah pas sini rame luar biasa. Aya nu dihandapeun listrik, aya nu dihandapeun gardu, aya nu dihandapeun tangkal caringin. Dinya. Tah mah kuari engke moal aya panas sedengkeun panon pengen sadepa. Sakieu padon poe. Masyaallah. Geus harapan Kristen majeng Katolik Protestan teh duh nabi urang sugan teh mah bakal pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekeuna teh penebus dosa orenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanana teh klip sangra baheula zina jeung Suzana eta teh kapan datang ka ditu nya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cek dina bebas dosa maneh silahkeun dek melakukeun deui bae ge. Coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zina jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datang nya na kapatikan eta teh anu gegedena mah misinya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutannya zina ge bisa ditebus dengan 10 miliar saja. Bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama eta teh supaya kieu di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasuk Kristen tangkorak Susana goblok. Tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ya teu henteu sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu ih atuh sia-sia aing ya aing mah teu wau ka Susana sia aing mah oge ka Susana tetangga aing eta mah turang deui eta mah masalah eta mah teu eta teh dakwahna Kristen mah saperti eta wow
datang kepatikan kaditu diekspos di berbagai media, di televisi diberitakan akan keberangkatan klip Sangra dengan Susana, akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina. Sabada kali zinana cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung Nabi urang tolol teu budak. Nah eta terketahui urang kabehan kabeh dunia nyaho dakwah Kristen teh seperti eta, tapi umat Islam di Indonesia tetep teger atuh nyana aing sugan aya anu katarik nya henteu paling je budak leutik bae ngomong kieu, oh nyana mah eta dosa bisa dibelinya cek nya teh. Heran pan dosa sih bisa dibelinya. Emangnya na eta pangeran saha? Budak leutik ge ngomong kos kitu tah. Alhamdulillahirabbil alamin berkat Habib-habib kiai-kiai dakwah unggal mulud, dakwah unggal rajab sehingga disingada deres budak leutik ge ngomong pan dosa sih bisa dibelinya. Atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu. Atuh nu sugih mah meureun moal anu ka nerakanya. Emang neraka nu saha sih nu paus apa anu Allah sih tah budak leutik di urang tah alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ai budak leutikna caang hatena ai kolot teu salat dibalikeun ku Gusti Allah. Riweuh engke umat Kristen di akhirat Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan. Pernah aing gasia nitahan bahwa aing pangeran teu bisa ngajawab. Saha anu nitahan aing pangeran? Saha anu nitahan bahwa bunda ibu tercinta Maryam ieu adalah pangeran? Kan teu aya. Sia iraha mimitina. Kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran? Saha tanu nganobatkeun pangeran? Sabodo sia nafsi kabeh nabi nafsi urusan kula urusan sia Masya Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wallahu a'lamu bimaradi. Cek Kangjeng Nabi Isa Gusti intu azibum lamun teh mah Gusti nyiksa ka manusia-manusia nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalalupur ka Gusti atuh nyangakeun tamadek disiksa ge painahum ibaduk jaeta mah manusia teh hamba Gusti. Israhkeun ka Gusti panwa anta malikuhum. Gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifa syita. Anu ngolah nu molahkeun teh Gusti kumaha kayang Gusti latiradu alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka Gusti kumaha Gusti bae. Boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teu bisa ditahan sanu bisa nahan sakurang angin ulah ka dieu waktu kadinya mah kadinya bae. Tangkal kalapa kacabut tangkal asem kacabut. Komo tamah kandang embe mah wah cabut. Saha nu bisa nahan latiradu. Hakikatna mah urang ge da kitu keneh ieu dengan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal. Sabenerna mah urang ge jumud ge mun pikiran jeung akal mah. Ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa andai kata Gusti rek Isa ka manusia nyangakeun sadaya-daya lantaran tamah hamba Gusti ieu kumaha kersa Gusti dikuade kieu ge. Andai kata Gusti rek kahampura wa in tagfir lahum Gusti rek kahampura atuh painaka antal azizu maka Gusti mah anta Gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya-daya. Cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa. Eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku Gusti rek disiksa tamanya ngakeun ja hamba Gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang Gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim. Geus kesimpulanna mah nu penting mah abdi bae salamet Gusti sabodo tah mah urang sumarekon mah sabodo bodoh bae geus dokonna mah
tuh paling cek Gusti teh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat? Siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan Kristen? Maruncul nyun. Abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan ya Gusti. Gitu keneh ke gubernur, gitu keneh ke presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka. Sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kangjeng Nabi Isa geus cuci tangan. Kangjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan intu azibhum fa innahu ibaduk cak Kangjeng Nabi Isa. Gusti abdi mah hendak bebersih abdi bae. Ulah ka bawa abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging mung disokompet daunkeun. Andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi. Andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun jata nu Gusti ieu beuleumeun Gusti meureun tah mah. Besi ku Gusti deuk dihampura. Ya aya Gustian didinya ngan musyrik doang atuh emang paina ka antal azizul hakim. Gusti mah maha gagah, maha bijaksana. Nyanggakeun kumaha Gusti bae. Kumaha tah Gusti ngomongna qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Cek Gusti Allah wallahu a'lam.